Wilujeng enjing barudak patepang deui sareng Bapa dina waktos ieu Bapa bade ngadongengkeun dongeng nu judulna Singa jeung Beurit. Wilujeng ngadangukeun. Dicaritakeun di hiji leuweung aya beurit leutik anu kacida boranganana. Manehna paling sieun kaajag, careuh jeung oge lamun ngadenge sora dahar anu pating raraket katiup angin, manehna buru-buru lumpat asup kana liangna neangan panyumputan. Kusabab kitu kabeh sasatuan anu lalitik sok pada moyokan ka manehna. Dasar borangan maneh mah, dasar borangan. Borangan pisan maneh mah. Manya kana sora angin oge sieun. Maneh mah mani borangan pisan. Dasar borangan. Dina hiji poe beurit ngumpulkeun kawanina. Manehna leumpang ngadeuketan si Raja Leuweung. Singa harita keur sare beurang di hareupeun guhana. Sanggeus manehna seubeung daharna. Kabeh sasatuan pada merhatikeun. Naon nu rek dirancanakeun ku beurit? Beurit tuluy leumpang naek mapai kana buntut singa, tuluy naek kana tonggong singa. Kalawan percaya diri manehna berpose di hareupeun sasatuan sejenna. Sok sanajan aya rasa kasihan oge, tapi manehna tetep nguat-nguatkeun maneh berpose di hareupeun sasatuan nu sejenna. Teu lila singa teh hudang bari ngagebeukeun buluna. Bluk beurit ragrag di hareupeun singa. Duanana silih polong, sakabeh sasatuan nu pada nempo jadi hariwang. Oh, pasti singa ngadahar beurit. Nekat pisan maneh, mani wanian, mani calutak. Naon dilakukan ku maneh nangtung dina tonggong kaula? Raja Leuweung, ulah rek ngadahar kuring mah sato nu paling borangan sapanjang hirup. Kuring mah sato nu paling borangan. Sanajan aya daun anu ragreg tina tatangkalan, kuring mah meuni sieun. Kuring mah geus capek terus-terusan sieun kieu. Kuring hayang ngaleungitkeun rasa sieun ieu. Anjeun teh Raja Leuweung, sakali anjeun ngagaur, sakabeh sasatuan pada sieun ka anjeun. Tiasa henteu anjeun lang tayungan ka kuring. Ngadenge kitu, singa cicing teu ngomongna naon. Bari panasaran, beurit nungguan naon jawaban ti singa. Kunaon kaula kudu nulungan maneh? Cing bere alesan nu alus. Kunaon kaula teu meunang ngadahar maneh? Kadehan anjeun pasti dibales ku kuring. Kuring janji mun ke dina hiji poe kuring tiasa nulungan anjeun. Ngadenge pamenta ti beurit, singa ngagaur. Kumaha carana maneh sato leutik bisa nulungan ka kaula? Nempo beurit anu ngadegdeg, singa teu jadi ngadahar eta beurit. Untung kuring geus seubeung. Indit ka ditu. Beurit buru-buru lumpat. Sasatuan nu tadi merhatikeun ti kajauhan kacida reuasna. Kacaritakeun dina hiji poe, singa ngarasa lapar. Manehna leumpang di sepanjang leuweung, tapi teu merhatikeun eurad nu dipasang ku pemburu. Manehna katangkep ku eta jaring, ngagantung dina jero jaring. Manehna usaha satekah polah ngabebaskeun dirina tina eta jaring, tapi teu bisa. Manehna teh Raja Leuweung, lamun manehna ngagorowok minta tulung, manehna pasti daerah-era ku sasatuan nu sejen. Kabeh pamburu pasti ngadenge terus buru-buru nangkep manehna. Singa cicing bari nungguan, sakabeh sasatuan di leuweung merhatikeun ka singa ti kajauhan, tapi teu aya nu wani ngadeuketan. Waktu beurit ngaliwat ka dinya, manehna nempo singa nu ngagantung dina eta jaring. Ceuk dina jero hatena, kuring rek nulungan ka singa. Manehna tuh luncat kana buntut singa, tarekel naek kana awak singa. Beurit tuluy ngegelan eta jaring. Kelenci leumpang ngadeuketan eta jaring bari poknya itu. Geuwat, beurit, geuwat. Tulungan, bisi pamburu kaburu datang. Ngadenge omongan kelenci, sasatuan nu sejenna pada lalumpatan ngajauhan ti eta tempat. Tapi beurit mah terus ngegelan eta jaring, nu akhirna eta jaring teh pegat. Singa jeung beurit ragrag ka handap. Sanggeus bisa leupas tina eta jaring, geuwat luncat kana tonggong kaula. Tuluy singa lumpat ninggalkeun eta tempat. Bari haheho, singa nepi ka hareupeun guhana. Singa depa, beurit luncat tina awak singa. Waktu maneh nyaritayeun dina hiji poe bisa nulungan ka kaula nganggap remeh ka maneh. Mustahil bisa nulungan.
maneh teh ngan ukur berit leutik nu teu aya gunana, tapi maneh geus nyalametkeun nyawa kaula. Hatur nuhun pisan berit. Kahormatan keur abdi Sang Raja, maneh teh ayeuna teu kudu sieun ka kaula jeung ulah sieun kana nanaon deui. Sabab ayeuna maneh teh berit nu gede kawani. Lamun kaula nu jadi raja di ieu leuweung, maneh nu jadi wakilna di ieu leuweung. Singa jeung berit seuseurian sakabeh sasatuan nu nempo ti kajauhan tuluy ngadeuketan. Marenehna kaleprok keur berit anu wanian. Singa jeung berit jadi sosobatan. Leuweung ayeuna jadi ayang tentrem. Tah barudak eta dongeng ti Bapa, mudah-mudahan aya mangpaatna keur hidep. Hidep tiasa nyokot nasehat nu hade tina eta dongeng. Wilujeng enjing sadayana.